warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rencangan anu kusim kuring dipika cinta. Tepangkeun wastapun Salvania salaku siswa kelas 11 MIPA genep anu dipasihan tugas kanggo ngadugikeun diantara perkawis kebudayaan anu judulna nganglatkeun budaya Majalengka sareng ngamumule budaya Sunda. Urang sadayana salaku urang Sunda wargi Majalengka kedah tiasa ngamumule sareng ngeunakeun kabudayaan urang. Margi kusaha deui upami henteu urang Majalengkana. Budaya Majalengka salah sahijina nyaeta sampyong, gaok, sintreng, sareng hajabina. Kagiatan ngamumule budaya Majalengka teh biasa dilaksanakeun di mana we sareng iraha we. Biasa di sakola, di bumi, atanapi di lingkungan masing-masing. Ku ayana fasilitas internet, urang tiasa akses informasi di mana sareng iraha wae. Urang tiasa langkung gampil akses sumber informasinya. Kunaon margina kedah diajar budaya Majalengka sareng ngamumule budaya Sunda ti ayeuna. Margi ari seni, sastra, atanapi budaya teh parantos nyampak atanapi parantos dilakonan ku urang sadayana sari dinten. Janten tos henteu kedah milarian anu tebih-tebih deui. Ngamumule budaya Sunda tiasa dilakukeun ayeuna keneh. Henteu kedah ngantosan lami-lami. Kukituna ngawitan ti ayeuna hayu urang hadayana kedah tiasa ngamumule seni sareng budaya Sunda, khususna budaya Majalengka. Sapertos ku ngawitan nyarios basa Sunda anu leres sareng berenah, diajar sastra sareng seni Majalengka, sareng sajabina. Rupina mun sakitu cariosan ti sim kuring sanaos eusina pondok mugi aya mangpaatna kanggo urang sadayana utamina dina raraga ngenalkeun budaya Majalengka sareng ngamumule kabudayaan urang Sunda. Kurang langkungna sim kuring nyuhun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.